Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah ya khaliqal bashari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Syu'ulul lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Thumma ila arwai jami'il anbiya Ghusanin jami'is sahabat rasul jami'il awliya ibn masyariq maghrib khususan sultan awliya Ghusan Adam Kurib alam stashmidina Wada sallahu sirra wa sayyidi Muhammad ya bantani wa sayyidi Salim Musa wa sayyidi Syabi Hamid Kuzali tusi wa sayyidi Salim Musa wa sayyidi Syabillah bin Amali Jawi sayyidi Jabillah bin Husain Ba'alawi Syai'ulul lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Ila arwai jami' masyayikhina ila makana khususan masyayikhina alladzina fi hadal mahad wa masyayikhina alladzina fi hidayat wa masyayikhina alladzina fi bandar gudang masyayikhina alladzina fi malika masyayikhina alladzina fi musyrik fala masyayikhina fi asasibati wa masyayikhina alladzina fi riyadi muta'alimin masyayikhina alladzina fi malika wa ila riyabaina ummatina wa ikhwanina wa akhwatina wa azwajina wa auladina wa talamidina talamidatina jami'i man ahsana ilayna jami'il muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat syu'ulul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Al awwalu ari'anu kahijina eta an-niyatu niyat. Azani ari'anu kaduana takbiratul ihram eta takbiratul ihram. Asalisu ari'anu katiluna al-qiyamu eta nangtung. Alal qadiri kajamanu kawasa nangtung kajamanu kawasa fil fardi nangtung dina salat fardu. Cok
Rukun salat ayat 17 di dia dina kitab nu sejen ayat 18 ayat nu 18 ayat nu 14 ayat nu 13. Jadi sapina 17 kaiji al awalu an-niyatu kahiji rukun salat nomor kahiji nyaeta niat aibil qalbi tegasna make hate niat mah tempatna di hate wa maluha al qalbu gitu wa talaffudu biha sunnatun ngucapkeun niat hukumna sunat mun dina salat mah usolli na teh hukum ngucapkeun usolli na hukumna sunat mun dina wudu mah nawaitul wudu'a birafil hadasil asghari fardol lillahi ta'ala ta ngucapkeun usolli na hukumna sunat tujuanana minaun liyu'awinal lisanu tunya fala yajibun nutqu biha teu wajib ngucapkeun kana eta niat itu teu wajib imam salat langsung misalkan Allahu akbar teu usolli lah meunang teu naon-naon da hukumna ngucapkeun niat naon sunatu teu wajib bal cenanya mana teh lakin yusannu tapi disunatkeun ngucapkeun kana eta niat nutqu biha liyu'awinal lisanul qalba tujuanana supaya letah nulungan hate cenah supaya letah nulungan hate kebantuan hate ngarategkeun niat ku ucapan letah ku ucapan letah di kanaon kitu kadorong eta cenah nu dikaretegkeun di hate kumaha usolli deui usolli deui bahasa Arab berarti nya ieu ketika ngucapkeun naon Allahu akbar tah nah tena kumaha usolli fardhu dhuhri nya meunang cenah urang orang Sunda ada nyampe kunaon ku bahasa Sunda ketika ngucapkeun Allahu akbar nah teh kumaha salat abdi fardhu duhur gitu atau abdi salat fardhu duhur cukup sakitu teh cenah usolina anu sunatna teh cenah erek ku bahasa Sunda nya misalkeun meme salat teh kieu mangpaminya salat abdi fardhu duhur di hati ngomong ini letahna ngomong ya salat abdi fardhu duhur karena Allah taala Allahu akbar baiknya naon ya bisa ajan ku bahasa naon bahasa Sunda naon eta pas talapud bin niatna nya ngan lebangke lebat jeroun salat nama kudu kunaon bahasa Arab angot al-Fatihah nya surah Fatihah kudu ku bahasa Arab jeung nu sejen-sejena kalau sok karana ngapalkeun heula ngapalna ya nu dikaretegkeun teh sok hasilna urang mah salat abi fardhu duhur salat abi fardhu duhur salat abi fardhu duhur Allahu akbar baik dah ngucapkeun niat hukumna sunat supaya hate katulungan ku letah ari didorong ku letah mah sok rada babari manta babari wala ibrata binutkil lisan teu diitung teu jadi rekenan wala ibrata jeung teu aya rekenan eta aya binutkil lisani aya pikeun kana ngucapkeun letah ucapan letah teu diitung-itung cenah ucapan letah teu diitung-itung teu jadi tatagenan teu jadi hitungan bila fima fil qalbi
kalawan kiki can parat wala ibrota jeung teu aya hitungan eta tetep binutkil lisani tetep kalawan ucapan leta bihila fima fil qalbi kalawan beda jeung perkara anu aya di hate. Ucapan letah beda jeung hate teu naon-naon tidak masalah ya tidak mafi muskilah untuk bahasa orang mana orang Arabnya mafi muskilah teu jadi naon-naon. Ucapan letah beda jeung naon jeung kerteg hate contoh Kaan nawa sepertikeun ari gambaranana itu nutkil lisan bila fil qalbi eta sapertikeun yen niat ieu si jama dur kana dur bi qalbi kuatena si jama ayatena niat dur wasabaqo jeung kalepasan lisanul litah letahna itu si jama ila gurhi kana salianti dur letahna kalepasan lain kana duhur ai hate ngucapkeun naon ngertegeun loh salat duhur ari letah kalepasan gitu. Tanya kana asar misalkan contoh sugan teh asar mata usulina ngono usolli fardul asri arba rakaati mustaqbila qiblati ada lillah ada amma mumallahi taala pas ayat takbiratul ihram ingat lohor teh Allahu akbar niatna kumaha niat habis salat abi fardu duhur tenawan. Jadi usulina fardu azannya pas hate ingat salat lohor ya teh lain salat naon salat asar pas ngucapkeun Allahu akbar ingat ieu teh salat naon salat lohor matak niatan dia naon niat lohor salat abi fardu duhur eta teh naon-naon teu da ucapan letah teu dianggap anu dianggap mah nyaeta kerteg hate itu men itunya. Jadi kata-kata lisan tidak dianggap, yang dianggap itu apa yang ada dari hati. Kenapa demikian? Karena lisan itu suka bohong. Kalau paribasa Sunda itu ada paribasa apa ya? Abong letah teu tulangan wangku naon bibir teu wangkuannya. Abong-abong letah teu tulangan bibir teu wangkuan. Naon wangku? Apa wangku? Hah? Henteu. Bubulut boboko apa boboko neng sineng orang Sunda teh apa boboko boboko luhurna boboko awi lain boboko aluminium boboko awinya eta kan luhurna aya nu buludanya ngajenoa sagede kieu naon awi dirawut geuning dibuludkeun ajang naon eta teh jang nguat menahan supaya si boboko teh naon calawak supaya calawaknya eta ngaranna teh wengku naon wae nu make wengku berarti boboko tolok cowet boboko tolok asupan tampir nyiruan nyiruan juga boboko asupan tampir dudukoi nyiru banyak ya non deung sairnya naon sirip sair ayakan sair eta ge sair ge di wengku eta teh nya abong leta abong bibir teu wengku abong-abong bibir tara di wengku tu make bubulu juga businya itu jadi saceplok na bae biasa ngan suka munafik bibir itunya gitu munafik ya munafiknya ngomong cinta pada antun jadi ucapan letah mah teu dianggap nu dianggap mah anu aya di jero hate atuh lamun kasalahan kieu ai tadi mah naon rek salat lohor nyagana teh nya ai usoli fardhu asri pas ek takbiratul ihram inget ai itu salat naon salat lohor matak niatna kumaha salat abdi fardhu duhur
ayeuna mah tibalik tiba ari usolina nu diucapkeun ku eta kitu bener usoli fardhu duhri tapi niatna kalah salat abi fardhu isya misalnya teu eta salah da anu dihitung naon tah anu dihitung nu dihat teh ketika salat lohor kalaka diniatan salat isya nya atuh salah teu jadi sanajan usolina usoli fardhu duhri nya sanajan usolina usoli fardhu duhri tapi anu dikaretegkeun ku naon ku hate kalaka salat abi fardhu isya teu kaci eta mah balikan deui naonna niatna balikan deui niatna tuh jeung niat leta barengkeun jeung niat sok dipapatahan geuning anggot nu rek kawin nya anu nikah rek ngalaksanakeun ijab naon ijab qabul kadenya barengan ku hate niatan rek saja ibadah kasa Gusti Allah ketika narima abi nikah kaneng sarwiti mas kawinna sendal jepit sapasang dibayar kontan nya kudu dibarengan ku naon kuniat kitu tanya terus niat tuh ikanti mang wajibu jeung wajib naon kornon niyati ngabarengkeun niat bitakbiratit taharrumi kana takbiratul ihram ngan kade si niat nu dikaretegkeun ku ate wajib bareng jeung takbiratul ihram naon sabab li anha karena sanyana takbiratul taharrum tong tingali eta Kang Hasbullah itu sareng Kang Upu tingali Kang Upu mana li anna karena sanyana takbiratul taharrum takbiratul ihram awwalus salat eta teh awwal wajibatis salat eta teh mimiti pirang-pirang kewajiban salat sabab takbiratul ihram teh eta pangheulana kewajiban salat nya bangsa ucapan ari niat mah nya bagian hate teh kudu bareng jeung mimiti naon mimiti pagawean salat pagawean salat nu kuliah naon tah takbiratul ihram nya takbiratul ihram nah saungkeun niat teh naon geuning aniyatu qasdus syai'i muqtaronan bipali gitu kan nya ngamaksud hiji perkara bari prak migawe eta perkara eta ngaranna niat ngamaksud salat bari prak salat mimiti salat ngucapkeun Allahu Akbar maka disitulah ngertegkeun naon niat teu niat sakedeung salat abi fardu duhur salat abi fardu asar salat abi fardu maghrib fardu isya jeung saterusna jeung di da niat mah anjing hate mah da gancang sabenerna tah hate mah gancang geuning cenah sok lalila sok naon sok Allah eta balas kunaon bae padahal mah gancang ya padahal mah naon hate bisa nu lompat tah bisa lompat kita balas kunaon he dibulak-balik eta geus teh salat abi fardu duhur Allahu akbar tak teh saeutik anu hayo Allahu akbar ulah dilelewe nih kitu kadenya bisa aya nu kitu ulah dilelewe stepa jeung deui da eta teh naon ujian beki nyaho kana masalah hukumnya eta sok dibere naon gitu balai kawas-wasan ulah digugu ta wajib ngabarengkeun niat jeung takbiratul ihram walam sing nyaho anjeun Mang Abdul sareanya laki-laki perempuan harus tahu annalahum
Kana sanyana eta pikeun para ulama. Di ulama ngabagi kana kitu tanya masalah niat bareng jeung takbiratul ihram teh aya istilah-istilah kahiji muqaranatun haqi anna lahu muqaranatan haqiqiyatan. Kahiji dina muqaranah ngabarengkeun niat jeung takbiratul ihram teh aya istilah muqaranah haqiqiyah hakiki. Stephen neng ka kuping neng ka dieu kana ceulik sim kuring aduh si neng. repe dia ngagembreng bae wes dukakeun naon kin wastihdoron hakikian hiji muqaranah hakiki kadua aya istihdor hakiki katilu wa muqaranatan urfiyatan muqaranah urfi kaopat aya mustihdoron urfiyan aya istihdor urfi ada istihdor urfi ijmalaini kalawan mujma duanana. Wa muqaranatul hakikiyatu ari muqaranah hakikiyah hakiki eta badal istihdoril hakiki aya sanggeus istihdor hakiki. Muqaranah urfiyah eta sanggeus istihdor urfi. Naon istihdorna ieu pangheulana dibahas istihdorna fal istihdorul hakiki istihdor teh ngahadirkeun tinggal 5 fal istihdorul hakikiyu ari istihdor hakiki eta ayyastahdiro yen ngadirkeun ieu si jama fi dihnihi dihnun teh artina naon hate fi dini dina hatena ieu si jama hati nya hati lain daging hati ngadirkeun naon datas sholati kana zatna sholat ay arkana salasata asyara tegasna kana pirang-pirang rukun sholat anu 13 allati min jumlatihan niat anu tina sapalih jumlahna eta rukun sholat anu 13 teh aya naon aya niat. Istihdor hakiki teh nyaeta ngadirkeun di hate kana kabeh datna sholat rukunna anu sabaraha 13 dimanya 17 padahal anu 13 pek 17 peknya anu rukun salat anu 13 atau anu 17 dihadirkeun di mana di hate tanggarana istihdor hakiki. Jadi kabayangkeun dihadirkeun ku hate cenah lila beureunan sakedeung ieu nya teh mimiti naon takbiratul ihram tuluy naon Fatihah ya ruku tidak sujud dia kana sujud 2 terus itu nanti naon tahiyat akhir maca sholawat salamnya. Jadi bentuk pagawean sholat dihadirkan dina hate ketika ngucapkeun naon Allahu Akbar. Jadi kabayangkeun ti mimiti awal sholat nepi ka naon nepi ka uluk salam mimiti takbiratul ihram nepi ka naon nepi ka we salam kadirkeun ku hate tanggalana istihdor hakiki tuh mana di wa ma yajibu ta'arudu lahu fiha tafsilan gambaranana kuma min jumlatian niat wa ma jeung ngadirkeun perkara yajibu anu da wajib naon ta'arudu mertelakeun lahu kana itu ma fiha dina itu niat tafsilan kalawan diperinci contoh nabi gambaran nabi ayyak sidakul ruknin bidati al khusus mereka ngamaksud si jama karena setiap rukun bidati kalawan datna rukun ala khususin depan kana khususan ala khususin depan tinggal tungkul mang duh si mang urang mah tuh jaminya urang mah jami atuh jelema hayam onamanan kudu ditungguannya Abdul Latif bos pare misalkan kudu nungguan naon tah nungguan poe naon poe pare nya ditungguan mah hayam teh naon cicingnya lompat sieun ningali jabrignya
teu ditungguan we naon nyokot macokan naon macokan tar teu ditempokeun mah naon di Bandungan mah cicing tungkul kana kitab. Nah, tadi Bandungan ka mana daek kitu tanya ngobrol deui jeung nu sejen. Berarti nu kitu naon bodoh. Tadi disebut. Jauh tunggu dah tunggu. Cukup bisa kali atuh tadinya tunggu kana kitab tempo tulisanana si Semang kumaha. Ece ka dia ece di sece nya sece seneng. Seneng. Tafsir nata istidrak keki ayak sidaku laluk min bidati ala khusus lamun diperinci ma dimaksud setiap rukun kalandatna netepan kana usus takunu ya ta imamahu kang urus wa takunu jeung ayanan hayatuha tingkahna itu kemana tingkahna itu rukun salat amamahu eta sahareupeunana ieu si jama ibarat rukun salat teh aya di hareupeun kal urus sapertikeun arusi sapertikeun panganten kal arusi sapertikeun panganten biasana kan panganten lamun tas dirapalan teh kosok dikamanakeun kareupkeun kana podiumkeun kana kursi nangar teh kursi pelaminan kana kursi pelaminan geus hareudang geus geus mucrak modenya hareudang ieu teh dibungkus nya aduh masyaallah kumaha tah ngaran teh ketika ngadirkeun sakabeh rukun salat dibayangkeun eta belegeran salat teh aya hareupeun urang ti mimiti takbiratul ihram nepi ka uluk salam aya di hareup nya gitu tah istidor naon teh istidor hakiki teh ngabayangkeun ti mimiti Allahu akbar jadi kabayang ti mimiti takbiratul ihram nepi ka naon nepi ka uluk salam eta istidor hakiki kumaha ari istidor urfi kayak nu menang kayak nu wajib kayak hareup wal istidarul urfi ari istidor urfi eta yastahdiru hayatas shalah ijmalan hadirkeun di hate kana tingkahna salat ijmalan kalawan gemblenganana bi ayyak sida filaha kudekan ngamaksud si jamaah pila kana migawe salat wa yu'ayyinaha jeung nangtukun si jamaah kana itu salat min duhri nyatana duhur au asrina atawa asar cukup kunaon wae engko ieu teh salat naon ieu teh salat lohor dihadirkeun di hate ieu teh salat lohor asar ieu teh salat naon salat asar matak salat abi fardu duhur kitu engkonya salat abi fardu duhur nya salat lohor engko kabayang teu dibaca naon tah henteu ngahadirkeun sakabeh rukun salat anu 17 henteu eta ngaranna istidor urfi jang urang-urang jang kita manya yang kita minimal eta kudu nu etanya bisa halus nepi ka istidor hakiki bagusnya silakan teh istidor urfi ngamaksud sakabeh bentuk sakabeh gemblengan dengan salat wayan wil paridota jeung niatan kaparduan kade parduna kudu disebutkeun kudu dikertegeun ku naon ku hate hiji istidor tah kabagi duanya aya istihdor naon hakiki nyaeta ngahadirkeun sakabeh rukun salat ti mimiti nepi ka akhir aya istihdor naon urfi ngahadirkeun gemblengan salatnya salat lohor ieu teh salat asar ieu teh salat maghrib ieu teh salat isya jeung saterusna muqaronana hakiki aya muqaronah urfi wa muqaronatul hakikiyatu urfi lah wa muqaronatul urfiyatu jeung ari muqaronah urfi eta ayyuk
ayukrina yen ngabarengkeun jamaah dal mustahdor kana ieu anu dihadirkeun ijmalan kan jumlahna nabi ay juz'in min ajza'it takbirah ngabarengkeun anu dihadirkeun ku hate ngabarengkeun nu dihadirkeun ku hate bareng jeung naon bi ayyi juz'in ku naon bae juz seperti baik kalah salah waka istilah waka naon mukorona ieu kalewatnya kalangkung si neng mukorona hakeki heula nya eungnya balikan di tadi istidor hakeki teh kumaha istidor hakeki mah nyaeta ngahadirkeun sakabeh rukun salat nu 17 bayangkeun ibarat salat teh aya hareupeun cara pangantennya aya hareupeun jadi katempo kabeh pagawean salat ayeuna mukorona hakeki heula salah tadi mang ari mukorona hakeki nyaeta runtuyanana teu naon tadi disebutnya ayyukrina hada mustahdor bi awwali juz'in min ajza'it takbirah wa yastadi madalika ila akhiriha ngabarengkeun nu dihadirkeun anu dihadirkeun mana bieu teh ngahadirkeun istidorna hakekinya istidorna teh hakeki ngahadirkeun sakabeh rukun salat anu 17 pagawean aya ucapanana hadirkeun ku hate cenah belum lila salat lagi kan 5 menit 4 meniteun gancang teh ari hati mah naon tah gancang bisa aya ge tepi ka Jakarta bisa tepi ka Jakarta bisa katempo Monas katemponya kitu tuh Monas gitu katempo si Markon enak si Markon Markon katempo ayeuna katempo Markon Marcon eta presiden Perancis teh topi ke Perancisnya eungnya teu gancang hati mah naon tah gancang tuh tah nu ngahadirkeun anu dihadirkeun nyaeta rukun salat 17 teh dibarengkeun mimitina jeung mimiti takbir tungtungna jeung tungtung naon takbirnya Allah ketika ngucapkeun ana lapad Allah nya ieu manehna keur ngahadirkeun naon mimiti salat bar kan karena lapad akbar teh tungtung salat eta uluk salam Allahu akbar jadi Allah keur naon tah keur ngahadirkeun naon mimiti salat Allah begitu rena lapad akbar akbar parat nepi ka uluk salam eta mukorona hakeki jadi bareng ngahadirkeunana kitu tanya bareng jeung mimiti takbir mimitina bareng jeung tungtung takbir tungtungna hese oge lamun hayang naon mah istidorna hakeki mukorona hakeki lumayan hese ulah diudag-udagnya nu bisa urang bisi kala ka ditu teh kala ka jadi naon jadi kawaswasan teh nya teh mukorona hakeki nyaeta ngahadirkeun anu dihadirkeun itu ti bareng jeung mimiti takbir dilanggengkeun nepi ka tungtung takbir heup ari istidor ulfi nu kumaha ayastadiru hayatas sholat ijmalan bi ayak sidafila ayyina min duri nawasin ieu menghadirkeun kemblengan salatna ieu teh salat lohor ieu teh salat asar anu diucapkeun eta lah salat abdi fardu duhur jadi kabanyakan salat lohor unggulnya salat abdi fardu asar salat abdi fardu naon fardu isya eta kung hayang naon hayang inget kana kerteg eta ogenan kan loba jelema anu kumaha anu hayo dibalikan deui pada ku saeutik salat abdi fardu duhur sakitu kan nya salat abdi fardu duhur salat abdi fardu asar salat abdi fardu isya geus teh disebut fardu atau henteu lohor lain teh
balikan di sholli Allahu akbar nyebut salat teh henteu ayo balikan di eta para kusaha anu dikaretegeun teh pada mah anu ngahadirkeun istidor naon urfi lain hakiki jadi istidor urfi mah ngahadirkeun saka bentuk salat diijmalkeun digemblengkeun aya nih apa dido niatan fardu mukorona urpina kuma ayyukrina ada mustador ngadirkeun nu dihadirkeun bieu naon nu dihadirkeun bieu teh nyata salat abdi fardu duhur mun asar salat abdi fardu asar tang hadirkeun ngaretegeun si hate ngaretegeun kana naon salat abdi fardu asar dibarengkeun jeung naon bi ayyi juz'in sarta mana bae juz min ajza'it takbirati tina pirang-pirang juz takbir dibarengkeun mah ek di mana bae keur ngucapkeun Allahna ca urang mah Allah ieu kana tah keur loh hate naon ngaretegeun kumaha salat abdi fardu duhur nya mun subuh keur ngucapkeun naon teh Allah salat abdi fardu subuh jadi geus parat eta teh Allahu akbar keur ngucapkeun akbarna masih hate teh naon lowong lowong tanu kitu ngaranna istihdorna mukoronah urpi menang teh naon ajang kita gitu nya ajang kita aya nu bagus mah nya eta tadi teh mimiti al gitu tanya ngucapkeun mun salat abdi teh kebayang mimiti salat takbir bar karena lapad akbar teh uluk salam eta nu bagus ek diajar prek gitu tanya bisa alhamdulillah hese cenah urang mah balikani atuh ulah naon bae istidor hakiki urfi bae jeung mukorona urfi bae kieu nya mukorona urfi bae bismillah kuat cenah Allahu akbar sadar nagetang naon tah sadar kunaon balikani teu sadar teu sadar teh teling cenah urang mah biasa babari saya teuing sia mah saya teuing balikani salatnya Allahu akbar aing mah tuh Allahu akbar biasa teh pleng kop atuh tulikeun maneh mah kitu nya rupa-rupa tadi beri naon berarti tadi beri soal berat lah si eta mah soalna nu hampang lah 2 kali 2 unggul bari temu corona urpi ngadirkeun barengkeun jeung mana bae juz tak biasana urang biasanya lamun keur ngucapkeun naonna Allah nanya Allah matak sekali lagi nih Allah berarti eta keur sajarah ngucapkeun teh Allah eta keur ngartegeun naon ngartegeun niat gitu kita nanda niatnya kita orang Wahtar Nawawi tasmili Imam Nawawi fil majmu'i na kitab al majmu' wa ghairu sareng salian ti Imam Nawawi maka na perkara ikhtaru anu tasmili hukana itu masa sa Imamul Haramain Imam Haramain wa Ghazali sareng Imam Ghazali annaha tegesna mana tegesna sanyana kalakuan sang tingkah ye jang urang ye turut taklid baik ka Imam Nawawi sareng anu dipilih ka Imam Haramain sareng Imam Ghazali takfi cukup na muqaranatul urfiyatu muqaranah
urfi ail ijmaliyatu ba'dal istidoril urfiyati dina sabada istidor urfi. Cukuplah ajang orang-orang mana anta istidorna istidor urfi nyata ngahadirkeun gemblengan salat wong ku teu kudu ngahadirkeun kumaha kabeh runtuyan salat dipapai teu mimiti nya pikatung tungtung hese lah bisi kala was-was bae nya. Mukorona ogenan cukup jang urang mana anta mukorona urfi bae dibarengkeunana jeung juz mana bae biasana paling ge urang masuk naon ta keur ngucapkeun Allah matak panjang bisa ai asli namanya ngucapkeun Allah teh kan kumaha teh sabaraha harkat cek tajwid nama sabaraha harkat cek tajwidna 2 harkat salibnya 2 harkat teh salib teh ngan ketika takbiratul ihram diperbolehkan nepi ka 7 alif sabaraha harkat berarti 14 harkat nepi ka 7 alif panjangnya nya Allah hese baikna oh nepi ka 7 alif 14 harkat pek tenan ku Imam Nawawi nya lah cukup beta sareng Imam Al-Ghazali ala yaksidar ruku bidati wa qira'ata bidati kada naon sabab li anna muqaranatul haqiqiyata ta'jizu anha qudratul basyariyatu goliban sebab muqaranah haqiqi mah eta teh apes teu mampu kakawasaan manusia secara galibnya kagalibanana manusia teh sifat kemanusiaan sifat kebasyarihan tidak mampu hese hayang nepi ka naon bareng letah ngucapkeun a nya Allah nya letah pas ngucapkeun a Allahu akbar tuluy tungtungna bar rena lapad akbar bareng ujung teh ngahadirkeun mimiti salat sing bareng dari teh tungtungna ngahadirkeun nyata ngahadirkeun uluk salam sing bareng jeung naon jeung rena lapad akbar kebiasaanna kagalibanana kitu kemampuh manusia teh naon tah terbatas teu mampu nepi ka mana nepi ka dinya qudratul basyariyahna teu mampu matak cukup bae muqaranah naon cenah mang urfi teh bangsa adat istihdor nagenan istihdor urfi kitu nya terus asani utawi kaping done iku takbiratul ihrami wallahu a'lamu bissawab berjamaah emangnya berjamaah lah keneh can urang can isa cenah jamaah haji lah ayeuna bisi aya bisi laki bisi aya tujuan buat tujuan ke mana mang ngadiran pengajian cenah suatu lain nak jemaah haji emang dulunya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin rabbin fa'ana alimna alladzi yanfa'una rabbi faqih qarobati lana fi dinna tawassalna bitalim tarzuqana amana abdi tawassul ku pengawasan Gusti ngarizki yang jembaran keamanan